Obo Suna ya. Aduh, di Bekelan Obo Suna tinggali. Aduh, ku Ibu Neni ya. Aduh, ki ari ngonten di gunung teh hasil mulang teh ya. Hasil perkebunan. Hasil perkebunan di Gunung Sawah tempo tuh. Kalian ini terigus. Tuh tinggali. Aduh. Jajaku mulo atuh nuhun pisan Ibu Neni. Waluh, tinggali seberji waluh eta hiji 2,8 tuh di Lila Karung. Aduh, eta terong eta nu saha eta? Eta naon eta? Alhamdulillah. Eta naon? Mana terong ini? Tuh. Nah, ieu teh terong nu kieu teh kade ulah sok salah paham terong. Terong. Ah, eta mah anu paraya nu ngucing. Sakade kana jikan we ke di bagi-bagi di ditu. Aja aku mulon. Anu ya kolak ieu geus men. Segala dikerukan di lembu Hasil hutan ya teh. Tina dina sira gerana. Ana sirakeun eta gerak. Tiga gelung. Oh, nah. Awas tuh gelo Selesai ngonten guys. Waktunya kita kembali ke Rompok. Oh, hasil segala menang tuh, segala menang. Mana? Tuh, iya menang. Bisa karung, segala. Iya, ayah di. Wah, menang loba tuh. Guys. Loba pokoknya. Alhamdulillah nambe wih ngonten. Alhamdulillahirabbil alamin di bahanan ku cenen. Sarang ieu sarang tomat sakeresek. Sarang kacang panjang. Tong hilap di like sareng di subscribe channel Obo Sunda. Hatur nuhun wassalam.